Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak daramang? Wilujeng tepang deui sareng Ibu Ririn dina pangajaran basa Sunda. Saencan diajar, hayu urang ngadua sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda anu temana ulin jeung olahraga. Ti buku aya tina bab 5 ulin jeung olahraga kaca 56 halaman 56. Naon eta Ibu ulin jeung olahraga? Ulin jeung olahraga eta bermain dengan olahraga. Bermain dengan olahraga kegiatan yang memang sama-sama kita bergerak badannya. Jadi di sini dibahas ulin jeung olahraga, ulin dan main dan olahraga. Anu ti kaca 56 Ibu hayang barudak ngaregepkeun kakawihan, memperhatikan dengan seksama lagu tentang kaulinan. Kaulinannya nyaeta ambil-ambilan. Naon eta Bu ambil-ambilan? Ambil-ambilan teh nyaeta kawih kaulinan barudak anu dikawihkeun jeung dua kelompok sareng hadap-hadapan. Jadi ini adalah lagu yang suka dimainkan oleh anak-anak dengan adanya dua kelompok. Jadi mainannya itu dua kelompok saling berhadapan sambil bernyanyi ambil-ambilan. Jadi yang satu berkelompok dengan dua atau lebih dan kelompok yang satunya terdiri juga dari dua atau lebih dan mereka menyanyikan untuk mengambil satu orang dari kelompok yang lain. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh video cara bermain ambil-ambilan serta syair lagunya yang akan dinyanyikan. Selamat menyaksikan. Nah, eta cara kaulinan ambil-ambilan. Mugi-mugi lamun barudak tepang deui jeung Ibu di lain waktu urang mainkeun ambil-ambilan. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Mugi-mugi bisa dipahami ya.
dan kalian suka belajar bahasa Sunda. Di rumah tetap berlatih untuk mencoba bermain ambil-ambilan. Pembelajaran ayeuna atos rengse, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.